Bismillahirrahmanirrahim. I'lam kudu kanyahokeun ku anjeun mukhatab goer muayyan anu disarupakeun ka mukhatab muayyan dina pada disuprih ku si mutakallim. Annahu kana saenyana kalakuan yajibu eta wajib ala kulli syakhsin kasakur jalma minal mukallafina anu tetep ti pirang-pirang jalma anu ditaklif kabeh. Walau kana jeung sanajan bukti itu kullu syakhsin roqiqon eta abid. Naon aya arifa yen nganyahokeun itu kullu syakhsin arkanal islami kana pirang-pirang rukun Islam wal imani sareng pirang-pirang rukun iman. Fa arkanul islami maka ari pirang-pirang rukun Islam khamsatun eta 5. Anta syahada tegesna yen nyaksikeun anjeun an kana saenyana kalakuan la ilaha eta teu aya deui pangeran anu maujud anu hak diibadahan anu hak ditaati parentahanana sareng laranganana illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan sareng saenyana Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi eta utusan Allah. Wa tuqima sareng yen ngadegkeun anjeun as-sholata kana salat wa tu'tiya sareng yen mikeun anjeun az-zakata kana zakat wa tasuma sareng yen puasa anjeun Ramadhan dina bulan Ramadan wa tahujja sareng yen munggah haji anjeun al-baita ka Baitullah yen istata'ta lamun narima kaduga anjeun ilaihi ka itu bait sabilan di jalana. Wa arkanul imani sareng ari pirang-pirang rukun iman sittatun eta genep. Antuk mina tegesna yen ngimankeun anjeun billahi ka Gusti Allah wa malaikatihi sareng ka pirang-pirang malaikatna Allah wa kutubihi sareng kana pirang-pirang kitab Allah wa rusulihi sareng ka pirang-pirang utusan Allah wal yaumil akhiri sareng kana poe akhir tegesna poe kiamah teh wabil qadari sareng kana papasten khairihi anu alusna itu qadar wa syarrihi sareng anu gorengna itu qadar. Wa yajibu sareng wajib alaihi ka itu kulli syakhsin aidon deui naon aya arifa yen nganyahokeun itu kullu syakhsin aqaidal imani kana aqaidul iman. Wahia jeung ari itu aqaidul iman as-sifatu eta pirang-pirang sifat al-wajibatu anu wajib lillahi ka Allah ta'ala bari nama haluhur Allah wal mustahilatu jeung pirang-pirang sifat anu mustahil alaihi ka Allah wal jaizatu jeung sifat anu wenang fi haqqihi di hakna Allah. Wasifatu sareng pirang-pirang sifat al-wajibatu an wajib lirrusuli ka pirang-pirang utusan. Rasul teh para rasul. Alaihim eta muga tetep ka itu rusul as-salatu ari rahmat wassalamu sareng kasalametan. Wal mustahilatu sareng pirang-pirang sifat anu mustahil alaihim ka itu rusul. Wal jaizatu sareng sifat anu wenang fi haqqihim di hakna itu rusul. Fayajibu maka wajib lillahi ka Allah ta'ala bari nama haluhur Allah naon al wujudu sifat wujud hartosna aya Allah. Wal qidamu sareng sifat qidam hartosna heubeul Allah teu aya mimitina. Wal baqa'u sareng sifat baqa hartosna langgeng Allah teu aya tungtungna. Wa mukhalifatuhu
jeung silih bedaanana Allah ta'ala bari nama haluhur Allah li jami'i khalqihi kasakabeh makhlukna Allah wa qiyamuhu sareng jumenengna Allah ta'ala bari nama haluhur Allah binafsihi kalawan datna Allah wa ma'nahu sareng ari maknana itu qiyamuhu ta'ala binafsih annahu eta sanyana Allah ta'ala bari nama haluhur Allah la yaftaqiru eta henteu mikabutuh Allah ila dzatin kana zat yaqumu anu ngenggon atanapi nyicingan itu atanapi Allah yaqumu anu ngenggon Allah biha dina itu zat wala ila mujidin sareng teu mikabutuh Allah ka anu ngayakeun yujidu anu ngayakeun itu si mujid hu ka Allah bal huwa balik ta'ari Allah ta'ala bari nama haluhur Allah al mujidu eta zat anu ngayakeun lil asya'i kana pirang-pirang perkara kulliha tegasna sakabehna itu asya wa yajibu sareng wajib lahu ka Allah ta'ala bari nama haluhur Allah naon al-wahdaniyatu sifat wahdaniyat wa ma'naha sareng ari maknana itu wahdaniyat annahu eta sanyana Allah ta'ala bari nama haluhur Allah la saniya eta henteu aya duana eta maujud lahu ka Allah fi dzatihi dina datna Allah wala fi sifatihi sareng teu aya duana dina pirang-pirang sifatna Allah wala fi af'alihi sareng teu aya duana dina pirang-pirang padamelan Allah fahadhihi maka ari ieu mazkur maksud teh sifat-sifat anu nembe parantos disebatan situ sifatin eta genep pirang-pirang sifat al ula ari anu pertama minha tina itu hadhih tusamma eta dingaranan itu ula sifatan nafsiyatin kana ngaran sifat nafsiyah wahia jeung ari itu sifat nafsiyah atanapi singkana ula ge tiasa al wujudu eta sifat wujud wal khamsatu sareng ari anu 5 allati anu ba'daha anu tetep itu lati dina sabadana itu ula yuqalu eta dibahasakeun laha pikeun itu lati naon sifatu salabiyatin pirang-pirang sifat salabiyah cekap wallahu a'lam bissawab.